Nu kadua aya naon deui di bulan Zulhijjah teh sehingga eta dina bulan teh diagungkeun ku Allah. Nu tadi teh nya ibunya. Aya naon ibu? Aya kurban. Inna a'tayna kal kausar. Fasholli rabbika wanhar. Sayaktasna Allah parantos masihan kanikmatan anu teu kinten seueurna. Leres Bu. Kaetang teu kanikmatan. Henteu. Masya Allah tinggawitan urang gugah dugikeun ka kulem deui. Gugah deui, kulem deui, Allah terus masihan nikmat ka urang sadayana. Sehingga eta kanikmatan teh teu kaetang latuh suha moal kaetang eta kanikmatan teh naon magina saking kuseur. Maka karena eta nikmat-nikmat anu teu kinten seueurna anu katampi ku urang sadayana, maka patut urang bersyukur. Leres Bu? Ku cara naon atuh syukurna? Pasolli ku cara salat. Wanhar sarang berkurban. Kurban naonnya Bu? Anu sobat kurban teh kurban naon Bu? Kurban naon Ibu? Cing. Kurban naon Bu? Nah ibu teh jiga nu teh apal ari dagingna nu mah. Kah? Kurban hewan, kambing, embe, sapi, onta, da kaseueunya. Ai hayam kenging pan sami eta hewan teu kenging hayam mah, bisi dicanak iber. Da kasih Bu. Nah, Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi kurban teh kurban hewan, bukan korban perasaan. Bu, sakayana korban perasaan? Gentos aya nama. Kurban hewan. Jangan ada korban perasaan. Karena naon lamun sagala korban perasaan mah ka itu teu pede, ka dieu teu pede. Nu akhirna teh ciri ku ibunya. Gering tah geuningan. Itu karena banyak korban perasaan. Sadayana anu hadir sing dirizkian ku Allah Subhanahu wa taala, sing mampu berkurban. Upami tadi jalmi anu mampu ngalaksanakeun ibadah haji maka balasannya surga. Tapi ayeuna anu kadua aya kurban, apa sih balasannya? Naon ibu balasanna? Kanggo jalmi anu kurban. Ibu. Kanggo jalmi anu kurban maka pahalana moal kaetan. Naon sababna? Sabab pahalana sabing bilangan bulu anu aya dina hewan. Ibu kabita ya Bu ya. Pahala sabing bilangan bulu anu aya dina hewan kurban. Ceuli doma ceuli Ibu. Puntennya Ibu abi nyebat ceuli. Da teu pantes nyebat cepil doma. Ari ka putra nyebut jejewir. Ari ka doma nyebut cepil. Adil henteu Bu? Henteu. Dina ceulina wae bulu domba teh moal kaetan. Leres Ibu. Komo ieu sakujur badanna moal kaetan. Kabita kabina-bina. Kanggo ngalaksanakeun kurban. Dina ieu waktu saha wae anu disentuh ku harta, dititipan harta ku Allah, maka ibu hadirin rahimakumullah, upami nilai uang mung 3.250.000 tapi mendatangkan pahala nu teu kaetang etanganana, masya Allah. Leres Bu. Sok ibu nyanak artos 3,5 juta kamol. Bu, seep moal. Seepna artos dibalanjakeun anak ku ibu belum tentu mendatangkan pahala. Leres Ibu. Ih, gagabah sok ibu-ibu teh. Pan digalekeunana ge kana tiung. Tiungna ge dianggong-angos. Minang mana eta tiung dipake ngaji jeung diteuneun dina lomari. Tuh kan?
bisa teh tiung ngadatangkeun pahala lamun dianggo ku ibu ngaos. Lamun digantungkeun komo lamun ditumpukeun terus ditumpukeun lebar naha masih keneh weuteung belum tentu ngadatangkeun pahala. Lakas ibu ih ari ibu apaan eta teh balanja 3,5 juta teh ku abdi teh dianggo makan dianggo nelaktir selama itu kapikeun we tos lakas ibu. Tapi dengan 3.250.000 digalekeun kana hewan kurban pahalana teu ka etang-etanganana bari engke bakal ngajemput ka jalemina anu ngalaksanakeun Idul Kurban. Ibu kabita tapi ibu tadi ge ulah kurban perasaan mun teu aya mah tong maksakeun. Laras Bu? Saya mah termaksakeun urang ngadoa we mudah-mudahan urang yuswa panjang dipendakeun deui sareng Zulhijjah anu bakal sumpih.